Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min kulli hali ahlin nar. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. An-niyatu ari ngaran niat, qasdu syai'i eta ngamaksud hiji perkara, muktaronan bari dibarengan bifi'lihi ku migawena itu syai', wa mahalluha sareng ari tempatna itu niat, al-qalbu eta dina hate, wa talaffuzu sareng ngucapkeunana biha kana itu niat, sunnatun eta sunnat, wa waqtuha sareng ari waktuna niat, ingda ghusli awwali juz'in eta dina nalika ngumbah hiji juz' hiji bagian minal wajhi tina wajah, wa tartibu sareng ari tartib, alla yuqaddima eta yen ngaheulaakeun jalma udwan kana anggota ala udwin mandeurikeun anggota sejen. Paslun ari ieu teh hiji pasal. Al-ma'u ari cai, qalilun anu saeutik wa katsirun sareng anu loba. Al-qalilu ari cai anu saeutik ma eta perkara dunal qullataini anu kurang tina dua kullah, wal katsiru sareng ari cai anu loba qullatani eta leuwih ti dua kullah, fa aktsaro tuluy leuwih loba. Al-qalilu ari cai anu saeutik yatanajjasu eta jadi najis itu qalil biwuqu'in najasati kusabab katibaan najis fihi dina itu al-qalil, illam yataghayyar sanajan teu barobah itu al-qalil cai anu saeutik. Wal ma'ul katsiru sareng ari cai anu loba la yatanajjasu eta henteu jadi najis itu ma'ul katsir illa idza taghayyara kajaba di mana-mana barobah naon ta'muhu rasana itu ma'ul katsir, au launuhu atawa warnana itu ma'ul katsir, au rihuhu atawa ambeuna itu al-ma'ul katsir. Paslun ari ieu teh hiji pasal. Mujibatul ghusli ari anu ngawajibkeun kana adus sitatun eta aya genep. Ilajul hasyafati tegasna kahijina ngasupkeun hasyafah fil farji kana farji, wa khurujul maniyyi sareng kaluarna cai mani, wal haidu sareng haid, wan nifasu sareng nifas, wal wiladatu sareng ngajuru. Wal wiladatu sareng ngajuru atau ngalahirkeun, wal mautu sareng maot. Paslun ari ieu teh hiji pasal. Furudul ghusli ari pirang-pirang farduna adus, isnani eta aya dua. An-niyatu tegasna kahijina niat, wa ta'mimul badani sareng kaduana ngawalatraan sakabeh badan bil ma'i ku cai. Paslun ari ieu teh hiji pasal. Syurutul wudu'i ari pirang-pirang syaratna wudu, asyaratun eta aya 10. Al-islamu tegasna Islam, wa tamyiju sareng hidang, wan niqa'u sareng bersih, anil haidi tina haid, wan nifasi sareng nifas. Wa amma sareng tina perkara yamna'u anu nyegah itu ma
wusulal ma'i kana tepina cai ilal basyarati kana kulit. Wa alla yakuna sareng yen ulah bukti alal udwi kana anggotana naon ma perkara yughayyiru anu ngarobakeun itu ma alma'a kana cai. Wal ilmu sareng nyaho biparadiyatihi kana kaparduan wudu. Wa alla ya'taqida sareng yen ulah nekadkeun jalma fardhon kana hiji fardu min furudihi tina pirang-pirang farduna wudu sunnatan kana sunnat. Wal ma'u sareng ari caina tahurun eta anu nyucikeun wa dukhulul waqti sareng asup waktu. Wal mualatu sareng tuluy-tuluy lidaimil hadasi pikeun anu langgeng hadas. Wallahu a'lam.